cocok kayaknya kendara tangki Sri lah itu. kayaknya orang kayak dari Berdak kemana nih? oh ini bisa bayar nih di dia tungguan wae lah baru dah Sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Jawab batu-batu ngucapin salam teh dosa mah teh. Geus nahan tadi. Geus tarik gitu ngajawabna. Saya kumaha sih? Balikan deui Kumaha maneh nan? Nah, ada orang mah. Ieu jeung maneh mah da. Assalamualaikum. Tah gitu atuh tinggal jawab. Astagfirullahaladzim nan. Tuh rek ngaji lamun teh meh kurang gelutan da. Gitu amit atuh teh. Aduh, geus ieu mah mal balik geus ieu mah geus mal balik geus na geus mal balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ngaros nih. Nyan. Ngiring betok. Ya ayo. Agening aja mah karasep. Nanya tuh. Da amat ya orang belum kena gitu. Kurang ngadeg dong bukan kau urang. Naon sih naon? Sama ngomong teh setengah pan unggul dah. Ngerti mah da. Coba neng pang ngajelasin. Unan, sades ngala belut, tapi ngajak gelut. Oh, gelut. Nyanta saya tuh, santen. Ya, ayo marah kan ya. Ayo. Gimana kamari teh lain budak ngopatan. Mohon. Atuh kenalkeun. Itu di itulah tuh, sana minajang. Nami abdi deh. Iki. Itu saha jenengan. Abdi Asep. Ya. Ieu saha? Nami abdi Yana. Itu nu ieu Walid saha namina? Nah. Saya Pak Ustaz beli kupat. Ih, sama. Atuh rek ngaji beli kupat. Ustaz dan ditanya itu ditanya ku Pak Ustaz. Astagfirullah. Ke baiknya beli kupat mah teh ngaji euy. Mana emang ngajakeun nyesang wae sih di urang teh kamar. Di kamari kene. Ampun dah. Ustaz, nami si Alidi teh Unan. Kedak kieu da torek di kamari kene. Mati skuri. Ya, jang sing damang we nya. Ini Aliman, Pak Ustaz, abang mah mau diajak ngaji. aneh. Jadi mah tadi ku abi diajakan di Aliman. Lain jang enggal damang. Lain ditanya ka emang lain. Aliman ini. Aliman diajak ngaji. Pak Ustaz mana nih? Yanto saya nama kurang kawitan wae nya pengajianna. Sok dengekeun Pak Ustaz nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Sok rengat. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat.
yang mana mah. Tok. Laju gede. Ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman sok. Ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Liliman. Barudak dikarenakan sagedeung di urang bakal asup bulan Ramadan, Bapak Lurah urang, Bapak Kades, Pak Komar, nu jenengan Pak Komar, nya nuhun bade ngayakeun pawai obor dinten Jumaah tanggal 5 nya. Jadi nyamun. Jadi di etapeun we nya di sagala dipersiapkeun lah dibikin oborna nya nya. Teh ya ikut serta gitu untuk memeriahkan Orang marknya nu gede ah. sok gede Itu tiasa emang panjena. Mana Teu bisaeun. ya ka bapak Urang kalah dibeuleum. satu Kan emang dibeuleum euy mah. tos ayeuna tos sonten nya urang akhiri wae nya pengajian poe ayeuna dilajengkeun enjing deui pas ini nya Dalam rangka naon eta teh poe obor teh nyambut bulan Ramadan ulang tahunnya. sanes ulang tahun menyambutan bulan Ramadan ya Mana Ramadan. ya terus satunya sok baik pada anu masuk Entos. nya Terang. Ya kayak sok body we Pamit punten. Mangga. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jangan bilang. ya mata itu apa sih? Mana ada teh? Urang mah apa saeutik. Mana kumaha apa? Kubu urang dican apa kumaha nya? Hari Allah ya kasih ibadah asli. Sesuai urang jalan sembilan we. Nan. Hari tadi apal teh nah. Ndas apal tuh urang mah. Alhamdulillah nyambung. Nah, coba kumacik. tuh Ustaz anu kamari teh. Cek kali. Oh, lagi. Astagfirullahaladzim. Bener. Geus teu ngelayanan mah balik capek hati. Adina apa ada? Apa tuh Dina pinter? Atuh calon pisan ieu mah lagi oke endah. Ai emang mah teh. Masa ke di? Atuh jenggunan yuk urang ngapalkeun. Anjir, kau emang nyambung siapa? Nyambung dewa. Nak, geus nak sabar nak ulah di layanan ai maneh geus nak. Kayak tuh iraha urang ngapal kena. Oke weh, tos unahan manggung di Jepang. Asik. Sok manggung anjing. Geus nak kebae geus ayeuna geus sabar nak. Udah tuh gaya nama salami. Hah? Anu leungit Selangit nak, selangit. daerah emang orang masuk kita emang mana bau terang mangan nih coba kudi emang bener Benan lain sengit tapi selangit. oh selangit Ayeuna Dina jeung Elma bade ka mana? Bade wiwayan ke sonten di telepon si mama. Oh, oh nyatu itu DJ. Pep, ayo itu DJ teh. Hati-hati di jalan lah, asik. Ulang nggak bisa Pep, besok kecilan. Elma, Dedi Doresnya Nah, lebih dari saya. dengan diiringi doa. Asik. Dengan diiringi doa restu. Orang bisa. Sok mana? Dila tapi kayak sih Naon aya Nih, apa lu penyanyi dangdut ya tahu suka lawan lah. Menjol wae. bisa wae. Ya sih, bisa. dah orang HBB lah Nanti Alek, HBB. hah ayo buru balik Ayo atuh HBB orang ya Nah, Geula orang kerbunga buset.
ade Bisa urang bisi MNW. Naon MNW teh? Mama ngaca prok wae. Nah, geus atuh ayo AGC. Naon gitu teh? Gerak cepat. Siap.